budak naon heuras-heuras we. Keun wae ngaji jeung abi mah teu jadi masalah, nu penting ngajina heueuh. Ngaji heuras kumaha atuh? Maksud heueuh teh naon? Sabab tinggal dina kitab Mukhtarul Hadis, hadis nomor kaopat, bahwa musibah tina ilmu adalah afatul ilmi an-nisyan. Musibah tina ilmu teh adalah poho. Musibah tina ilmu teh adalah mata ngaji jeung abi mah ngajina entong bari hilap. Ngaji tong hitut cek saha teu naon, ngaji bari hitut ge teu naon nya, da teu nyekelan Quran. Jadi ngajina entong bari hilap. Sabab hilap adalah satu hal yang akan mengakibatkan orang ketika ngaji tidak membawa ilmu ke rumahnya masing-masing. Matak punten hiji ngajina kedah konsentrasi. Naon cenah? Lamun diibaratkan sasatuan mah jalma anu ngaji konsentrasi teh lir ibarat siga odeng. Saha orang kaya? Kadikasep tatila. Jadi jalma anu ngaji konsentrasi teh lamun dina hewan malir ibaratkan odeng alias leb. Usal bade naros ka ujang ari lebah sok entep dina kembang osok entep pungkul atanapi asup kana kembang abus. Ditanya asup ngajawab abus budak ieu mah. Betul apa yang dikatakan oleh Susanto? Hah? Emang sana mi ujang? Oh rival, oh jauh atuh ka dia. Betul apa yang dikatakan oleh Rivalto? Odeng mah lamun geus entep kana kembang sok asup. Geus asup teh lain asup hungkul, diseuseup saripati kembang. Turutan. Lumayan. Hese bu tampil di payun teh. Diseuseup saripati kembang. Ngajerit. Geus diseuseup saripati kembang tuluy dibawa ka kandang jadi naon? Jadi madu. Berharga henteu madu teh? Berhasiat henteu? Berhasiat. Tah jamaah ngaji ge aya jamaah anu disarupakeun siga odeng nu kumaha? Keur ngajina teh konsentras. Geus datang ka pangajian tuluy cicing, tuluy merhatoskeun, diseuseup, dikupingkeun, ditinggal, naon sagala fatwa-fatwa atanapi tausiah ti para guru disimpen dina memorina, dibawa balik ka imah tuluy diamalkeun. Wasamratul ilm al amalu bihi. Wasamratuhu al amalu bihi. Artina duka. Wasamratuhu sabab buah tina ngaji teh adalah ngamal. Tah jamaah anu bisa ngamalkeun ilmu eta jamaah lir ibarat odeng. Nu kadua, jamaah pangajian aya nu sarupakeun siga bara. Bangkong, manya bangkong sok kana kemang. Ari bangkong sok entep kana kembang tara. Nu osok mah bara. Entep kana kembang kasep tapi eta si bangkong teh lamun geus entep taradekeun jempling ganeng. Turutan leungeunna kudu sarua 2 3 eta mah bang bara nyeri beuteung. Tah jamaah pangajian ge aya nu disarupakeun siga bang bara nu kumaha? Nyata jalma anu hadir di pangaji tapi teu daekeun jempling, ngobrol wa ngocop, ngorobet. Atuh ngorobet mah kana buzur meureun. Kasep tong waka salat can waktuna kita gitu. Ngoronyoh nyorocos ngobrol wa teu konsentras. Tah jamaah nu kitu disarupakeun siga bang bara. Nu katilu sato anu sok entep kana kembang anu keur mekar teh diantawisna aya anu disebatkeun kupu. Ari kupu-kupu sok entep kana kembang tara. Sok ngan kupu-kupu mah lamun geus entep kana kembang tara daek cicing. Gleber ka ditu. Turutan panangan anu belah ditu nu kenca geleber ka ditu
geleber ka ditu, geleber ka dieu, geleber ka dieu. tah jamaah pengajian ge aya nu disarupakeun siga kopokop nu kumaha nyata jalma anu hadir di pengajian tapi teu daek cic kaditu kadi heureuy wa silih comot silih toel teu daek cic pulang an nu kitu kudu dicepeng dicekek mana mah cepeng bejaan cicing ari ngaji teh supaya naon supaya urang kalebet jalmi-jalmi ahli ilmu amin ya Allah ya rabbal punten diantawis jamaah anu seueur ieu kalebetna siga odeng siga bang bara atanapi siga kupu-kupu siga odeng alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana kalebet siga odeng dina pada tiasa ngamalkeun kana ilmu anu baris pada di aos dina ieu wengi amin ya Allah ya rabbal Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, silakan anda duduk. Subhanallah, peribados ngaos ayeuna spesial asa dijurian ku budak anu dina kursi. Eta budak pas abis sholawat meni konsentrasi resepeun pisan. Leres kasep? Siap naik panggung sareng Ustaz, siap ngawas? Sini nanti dikasih uang sama panitia. Sini. Gak apa? Sana mina Unang hah? Juna jauh-jauh Juna Kasep sini, gak apa-apa sini enggak, mendampingi saja sini punten diangkat iya, tepuk tangan luar biasa alhamdulillah hep, pakai musik aduh kalah sekedap cepeng tenan naon ngangge musik kasep tenan naon siap wah semang eta tidak aya jukut ngait karena sampean ya tepuk tangan alhamdulillah alhamdulillah kotor patuangan anak jihad fisabilillah saking semangat aya eurihnya naon teh ngait tapi alhamdulillah tetap berdiri lagi alhamdulillah lamun ayeuna jamaah anu naik kayak geubis mah langsung balik ka ditu tapi ya mah alhamdulillah resep sholawatan kasep resep alhamdulillah siap ngaos sareng Ustaz siap iya sampai subuh waduh nepi ka subuh subhanallah keheulan can dititah kasep keheulan casep pokoknya nama Juna terus bersolawat sama Ustadz ya nanti Juna akan mendapatkan hadiah spesial ya sok silakan duduk iya alhamdulillah hadirin wal hadirat waduh hadirin wal hadirat rahimakumullah puji dan syukur marilah kita panjatkan terhadap Allah Rabbul Ghafur Allah adalah zat yang mencintai orang yang bersyukur Allah izin ka jalma anu takabur iya bahkan Allah murka tur ngalaknat ka awewe anu sok ngagutak kitek bujur aduh lancar salawat dan salam semoga Allah tambahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia iya beliau adalah suami yang paling setia bahkan beliau adalah pujaan semua wanita manusia. Yang cinta kepada Rasul itu bukan hanya perempuan, laki-laki pun jin. Abi naros ka jamaah sadayana cinta ka Nabi Muhammad cinta. Geus teu kudu ditanya deui urang dieu mah matak ngayakeun acara muludan, matak ieu tempat ku Pak Haji disayogikeun kangge muludan, matak para ustad ngayakeun muludan, warga ngayakeun muludan. Ini sebagai bentuk kecintaan kita yang besar kepada Rasulullah. Tong hariwang jamaah penting ieu saur Rasul kalebet jalma anu paling berharga naon sababna sabab orang yang paling berharga adalah amanubi walam yarauni orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah bertemu dengan aku kata Nabi Muhammad. Hoyong sasarangan sareng Nabi Muhammad hoyong yuhsarul mar'u ma'aman ahab Allah akan mengumpulkan orang pada hari kiamat tergantung siapa yang dia cintai. Kasep cinta ke Nabi Muhammad cinta hoyong sasarangan sareng Nabi Muhammad hoyong kuncina di antawisna kudu daek sholawat
Ulah eureun sholawat kudu resep. Salawat. Budak leutik Salawat. naon eta disada deh. Di santri abi mah lamun lapar sok mencet eta. Rewasa tuh. Nolip ngerakeun mah. Jadi ulah eureun sholawat kudu resep. Budak leutik anu begang anu montok salaki leungit teangan. Ya Allah ya Rabbi, kenapa saya berkata demikian? Tidak tahu. Ibu lamun posisi ibu bapak pemuda pemudi neng bujang atrapi gadis hek dipanggil ku abi calik pagigir-gigir terus di jamaah seueuran kieu geumpeur moal. Ya Allah, ieu budak teu geumpeur sama sekali, yakin ieu budak bakal jadi mubalik. Ieu terkenal Ustad Boboko, ieu Ustad Tolomong. Teu nanaon lah, nu penting loba dulur belekok saya kana duit wae. Hoyong cita-cita jadi naon Kasep? Ustad. Siga Ustad Boboko. Alhamdulillah, didoakeun nya. Ayo. Iya, tati heula. Kasep budak teh wanter. Aya mamahna aya. Kedah bunga ieu wanter pisan alhamdulillah. Alhamdulillah mubalik anu kadua parantos sumping. Mangga urang kubingkeun tausiah ti mantena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Astagfir. Alhamdulillah. Kalah diajak istighfar. Astagfir. Silakan Kasep, Anda duduk kembali. Aduh. Untuk kaki gituan gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, abi naros ka urang kampung Bongkok tiap tahun di dieu lamun kelahiran Nabi sok dirayakeun muludan sok. Eusina naon? Osok muludan osok eusina naon? Coba, Nadia eusinya apa? Cing cek ujang ieu nya anu dina panggung. Eusi tina muludan teh naon? Cangkedong. Jadi eusi muludan teh cangkedong. You know the meaning of cangkedong? Nasi bungkus. Ya Allah ya Rabbi, lamun budak alit anu ngajawabna kitu wajar lamun kolotna wajib di hajar. Teu naon da budak mah lamun muludan sok dibagi pincuk disebutna cangkedong. Cek saha? Ustad. Akan baik tenana. Jadi eusi muludan teh cangkedong mah eta mah bonus anu sanesnya. Eusi muludan teh ngaji. Rajaban osok eusina naon? Ngaji. Muharaman osok eusina naon? Ngaji. Kabeh ngaji. Ulah eureun ngaji kudu resep. Budak SD, SMP, SMA, nu kuliah, ibu-ibu, bapak-bapak, nini, aki-aki, teu boga duit, usaha. Ya Allah ya Rabbi, eusina teh ngaji Kasep. Aya nu naros ajengan naha atuh make kudu ngaji, ajengan naha atuh make beda ngaranna. Aya muludan, aya rajaban, aya muharam. Apan beda peristiwa, beda waktu, beda kejadian, jadi beda ngaran. Muludan, naon cenah? Itu adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nu kadua Rajaban, itu adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muharram itu memperingati tahun baru kita, yaitu tahun baru Hijri
Hijriyah beda ngaran, beda waktu, jadi beda namina. Tapi eusi nama ngaji keneh ngaji. Cing ari ngaji wajib atanapi henteu? Wajib. Berarti lamun kitu mah muludan sae atanapi awon? Sae. Berarti lanjutkan. Ustaz nah make kitu. Tinggal ibu. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan kiai, banyak orang yang mengatasnamakan seueur dina channel YouTube anu nyebutkeun eureunnan muludan eueuh ti dituna, eureunnan rajaban nanaonan. Punten, itu sudah banyak yang ingin merusak generasi penerus kita. Betul? Budak urang osok di ulang tahun kentara, osok kadang-kadang persiapan luar biasa, balon aya, lilin eta bolu, nasi kuning, sagala di ayah. Betul? Cing aya nu nyebutkeun ari kikituan aya tina binan teu aya, tapi aya anu ngalarang teu aya. Nah, ari ketika kelahiran Nabi di luar sana banyak orang mengatakan eueuh dalilna, eueuh ti ditun. Punten, ini salah besar. Naon cenah? Budak urang geus dikitu-kitu saking ku cinta jeung kunya komo deui Nabi Muhammad yang menjadi wasilah sebab diciptakannya alam semesta. Cing lanjutkan atanapi eureunnan? Oke, sekarang kita ikrar diwakilan ku Jang Juna. Tatih kasep. Aduh, semangat kieu. Tong kaca halik. Pandanganna kieu. Lanjutkan. Lanjutkan. Ya, cing tariknya siap urang gawe. Muludan. Mulutkan. Aduh. Ampun. Jadi lanjutkan gitu ya. Tapi yang kencang ya. Muludan, lanjutkan gitu ya. Itong nyarane berat kali. Kali itu sah. Muludan. Lanjutkan. Bari cing tarik. Lanjutkan. Lanjutkan. Muludan. Lanjutkan. Muharaman. Lanjutkan. Rajaban. Lanjutkan. Bang Emok. Sekali deh. Bang Emok. Eureunnan. Bu, seueur pelajaran ti abdi sareng ti murang kali Bang Emok eureunnan. Berjamaah. Lanjutkan. Judi. Lanjutkan. Judi. Eureunnan. Lanjutkan we. Geus we kieu atuh bisi hese panjang teuing, lanjutkan gentos ku kalimat yes atau no. Judi. No. Iya. Ngaji. Yes. Bala-bala. Yes. Narkoba. No. Iya. Wios narkoba wios. Ulah kecuali nini tenanawan unggal peting narkoba nari kolor bapak. Terus sholat. Yes. Cing tarik sholat. Yes. Tobat. Yes. Maksiat. No. Busiat. No. Coba. Kenapa saya membahas ini punten? Segala pergerakan menikah dukdak dia di panggung teh. Sekarang pergerakan orang-orang yang ingin menghilangkan kebiasaan muludan itu sudah banyak sudah nampak. Baheula mah masih kena susulumputan aya nama wani dina YouTube nyebutkeun bla 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 bla. Padahal punten ini kebiasaan ini semua sudah ada dalil dan dasarnya. Satu ketika Abu Bakar Siddiq pernah bertanya, satu ketika Abu Bakar Siddiq pernah meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, akhbirni an nafsik." Ya Rasul, ceritakan kepadaku tentang dirimu, tentang sejarahmu. Punten ari dina muludan anu dibahas sejarah Nabi sanes. Leres, berarti wios atana pinte wios. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, awaskan baca anak kasep. Contohan heula cenah. Siap lah. Awas kudu biasa tah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tanggung jawab. Siap? Siap. Supados kuat tarik napas tina pangamung, tahan dina patuangan, keluarkan tina bujur bekok ngarana. Sok kasep tarik napas lah 1 2 3 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ku batur Allah nama. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan syairallah, terhadap segala sesuatu yang menjadi siar-siar keagungan Gusti Allah, di antarana model Maulud, Rajab, Muharram dan lain-lainnya, selama itu ada siar Allah, siar keagungan daripada agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah sebagian daripada ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak punten, siapapun dimanapun mengatakan ulah tong di gugu, takbir, tasbih, Subhanallah. bisa kan, tahmid, Alhamdulillah. iya, tikojot, Alhamdulillah. alhamdulillah. Orang yang tawakal adalah ketika orang ditimpa musibah dia mengatakan alhamdulillah. Tikojot, alhamdulillah. Tapi Era. rada era tenanawan kasep, tenanawan. Allahu Akbar. Kebetulan saya memanggil anak ini, ternyata wanter, insya Allah tos aya bakat lah, iya mah ya, insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kenapa kita harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Karena Nabi itu sangat istimewa. Badai teu istimewa kumaha punten. Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq, apabila engkau Muhammad tidak diciptakan, maka alam dunia moal aya, leres henteu. Jadi urang aya teh wasilahna aya Nabi Muhammad. Ceidak moal aya, cetitin moal, cenok moal, ceicih moal, biepon moal, neng Jahra moal, Nadia moal, cencun moal, sakabeh moal, moal aya lamun Nabi tadi diciptakan, leres henteu. Matak punten, ketika orang merayakan kelahiran Nabi itu sebagai bentuk rasa syukur, Allah menciptakan Nabi, urang ge diciptakan alhamdulillah. Punten, Ustadz bade naros ka ujang anu nyanak bendera NU yang paling depan. Kasep, manusia pertama yang Allah ciptakan siapa namanya? Subhanallah, tanpa harus berpikir, Nabi Adam. Betul? Salah. Apakah jamaah menyetujui yang pakai baju putih atau yang ini? Anu bodas, anu montok. Cakali deui, saha? Nabi Adam. Cek ujang? Salah. Beliau yakin dengan prinsipnya. Cing, lamunnya salah jamaah kupingkeun saha? Naon atuh nu pertama Allah ciptakeun? Nur Muhammad. Subhanallah. Yang pertama Allah ciptakan itu bukan Nabi Adam tapi Nur Muhammad. Budak iya nu bener. Ya Allah ya Rabbi, yang pertama Allah ciptakan ini bukan alam semesta, bukan dunia, bukan langit, bukan bumi, bukan Nabi Muhammad. Ternyata yang pertama Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairi
la ilaha illallah. Jadi yang pertama Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Matak dina albar janji kalimatna wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Kata Imam Al-Barjanji, wa usolli, saya membacakan salawat, wa usallim, dan mengirimkan salam kepada siapa? Ala nuril mausuf, terhadap nur yang tersifati dengan sifat paling awal dan mendahului. Saha nur Nabi Muhammad. Tuluy nur Nabi Muhammad disimpan di mana? Punten, pertama kali Allah simpan nur Muhammad adalah dina tarangna Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Ti Adam kasaha ka Adnan, tuluy ka Mudrikah, teras ka Huzaimah, teras ka Abdul Muthalib, salajengna Nur Muhammad dilungsurkeun ka saha? Ka Abdullah. Saha Abdullah teh? Bapana. Iya. Silakan Anda duduk kembali. Iya. Singkat cerita, eta Abdullah teh terkenal dengan ketampanannya. Nah, maka disebut terkenal dengan ketampanan sabab dina salirana aya Nur Muhammad. Barang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nepi ka para jamaah sadayana saking ku kasepna eta Abdullah di Mekah, kabeh anu ngaranna istri timimiti parawan, timimiti nu boga salaki nepi ka randa, kabeh barogoheun ka Abdullah ku kasep-kasepna. Abi naros ka jamaah istri jujur, resep ningali nu kasep, resep sakali di resep ningali nu kasep, resep. Ada yang lebih tampan, siapa? Sayyid Abdullah yang calon daripada Nabi Muhammad. Nepi ka barogoheun ta sa Mekah. Ini jadi fenomena. Hal ini sampai kepada telinga Abdul Muthalib. Disauran eta Abdullah, punten pangarsa abi nuju masantren lamun muludan sok tampil drama Islam, drama sejarah. Tak ayeuna abi bade drama sareng makhluk hidup ieu. Abdi posisina sebagai Abdullah, Ujang abdi sebagai Abdul Muthalib, Ujang sebagai Abdullah. Siap? Supados murang kali ngartos ya sejarahna. Kaditu heula kasep nanti dipanggil. Ya, ke sana. Tet mali ka dia. Iya. Abdullah ka dia. Iya. Kita kasep. Salih. Jadi maloba insiden lagi. Untung tadi juralit. Abdullah. Aya naon Bapak? Subhanallah. Kitu budak nu sopan mah aya naon Pak Abdullah, woi. Silakan Anda dekat, nanti saya ti juralitnya ke dekat sini dikit, jangan jauh-jauh. Nah, gitu. Bapak nguping bahwa anjeun ayeuna keur mejeuna digandrungi oleh semua perempuan yang ada di Mekah, mulai parawan, mulai kabeh nu ngaranna awewe barogoheun ka anjeun. Memang. Punten, ini drama asli ya, cerita asli, cuman seperti iya di dia supados ngarti ka budak. Ngan henteu nyebut memang mah baheula. Bapak hariwang anjeun terjerumus kana maksiat. Bapak hariwang anjeun terjerumus kana jurang perzinahan, sok anjeun keur nikah. Mangga. Anak soleh seperti it teu ngalawan, mangga cenah. Atos aya calona Tacan. itu aya doma bikangnya di ditu.